nya panganten aja dicicingkeun dina golodog gitunya atau napi ditepas imah gitu. Nah, terus dihias itu karena teh ku janur anu bubuahan gitu ditancap-tancapkeun gitunya. Upami buahna eta teh da zaman harita tuh can aya anggur kitu nu aramisnya bari baradag. Naon deui buah naga lajeng deui pan kiwari mah aya di apel teh aya sababar rupa nih jeruk oge nya. Nya waktu harita mah buah-buah di lemur we kitu nya. Aya salak kesed teh geuning. Aduh lamun ditelen teh hese palidna teh. Nah, ditancap-tancapkeun buah salak anu kesed tomat gitunya lajeng di ganas eta teh lajeng di aya di kacang panjang aya terong lajeng di aya nya lamun aya apel di apel hejo teh anu leutik kitu teh anu paretot nya zaman waktu harita tuh sagala samporek sagala teu aya di aya-ayakeun oge nu aya teh nu karitu kitu nya. Tah memang lucu pisan kitu nya upami diemut ku diukur ku waktu kiwari kitu tah nya.